Oke, kurang teh diusapan resep ku gede nah. Ayo dai ke kebon maning ya hasil. Daek pepelakana kudu rajin. Aduh, kuat gede berat ya mah ya. Alhamdulillah. Penyayur. Kaburitan nih kan marap domba nih teh. Siapa? Yang serius? Ayo aja lo kubuk lawan eta. Naon gitu? Mana sih? Lain tinggal. Kasih kasih lawan. Mana ya? Aduh. Oh, nanti kebon Lain gua aja. Udah jadi dulu sama ayo kabayang gua aja kena kieu. Oh, ada besar gede ya, Pi. Saya situ sedeknya saya. Ayo aja. Udah kali alo tadi ucapan. Aduh, ayo kabayang gua aja ta. Aduh, sampai mati mana? Ya, itu sama kaburitan itu aja. Oh, nah tuh ya kerek balik. Oh, ku betah da iyo atuh genah buru nyore. Ya mah genahannya. Aduh, ayo bu haji aya wae. Ruas aing jauh seserian saya teh sebenarnya kasupan juri saya teh. Empo ieu. Heeh, haji Oh, gede pisan urang geus sedih kerasa. ayo. Apa poe tengah kebon. Ayo, bedag teh sagede kieu anjis. Lagi kumaha teh ngasakanana bae. Ya sakare di kumaha. Lain aing rek nanya. Sarua teh jeung nu sia. Wah, moal atuh asal. Ganda sia jeung sarua teh sarua jeung nu sia gede kieu. Aduh, ayo. Mantap. Obrolan lo aja kayak gitu aduh. Modal sia teh. Ayo kita balik ah. Oh, baju ah, boleh tah. Aduh kawan, saya naon sia mah cerita. Ah, ya kata suruh kalau bak keburu burit. Tinggal suruhun cokoten teh. Woi, eta mau aja mau naon? Oh, mau lejet, tinggal sore kieu aingnya. Eta lejet itu nu teh. Oh, lejet naon? Teuing teh nyaho urang ge pernah mah di kebon ieu teh gede meunana teh. Woi, ya jeung susul. Ah, juga eta nya lembona ge. Juga naon? Ai mana jeung nanya ke naon? Sarua jeung di dinya. Asal ino ae lembona ge nu kitu. Oh, kemana-mana. Wah, teh heran kieu aja di jana diusapan wae banyak. Oh, tadi teh di ditu ge kurang teh diusapan resep ku gede nah. Sarua teh jeung sia kieu. Wah, tuh, urang pohon teh kita mah bukan baiknya sabaraha jengkal tuh. Oh, aya 4 jengkal teh mah tuh. Kabayang mun sia segede kieu majikan modal ngeus teh. Nah, eta mah teh bubur lengan banyak kudu gitu aduh. Mending siapa ngomong teh? Ai sia ka mana tuh? Ah, rek kalbak aya nyokot suruh. Oh, Ah, nya rek diasakan, moal rek diteunun. diasakan atuh dioseng sia teh ngeuna ieu teh da. Can nyobaan maneh? Ah, jika rek diusapan mah diasakan. Wah, Naon teh usapan naon sia mah sok ka mana mending ngomong teh. ya gila gitu mana tuh. Oh, geus boleh teh urang mah balik heula. Rek masak ieu aingnya. Oh, cek atuh. Heeh, ya. Ah, ulah diasakan lah, baru urang ngeunpona ge. Aduh, eta buah haji bekas gede kitu heran urang mah euy. Coba diasakan moal dibawa ka imah we. Paling hantem we dicolok ieu tah. Kurit aya nu dekat sulo ah.